rek ngampi tanda rek salin wanci berang rek nalekeum kapeuting cih ciretong eret recet ngahudang balilu laleuwang laun-laun kapi ati cukang lantaran mah eta sumeleket dina jero hate pikir ngahudang berangka kahayang biheung laksana cewang hate laleuwang sakapeung dipikir beri ragalir kena ku perah anjeun nyieun harepan sanajan tacan patarema ucap sok komo bari ngareka tresna beteu kuat manggihan imut teka rasa hate kapincut lalanjung wuyung gandrung sakitu laut rejeung ombakna teu eureun-eureun mere kugupai ngogot tetepan naha anjeun bet kajongjonan gerah tampi asih diri urang ngogokeun kasono mepende hate dina mega pangluhurna laun-laun kapi ati cukang lantaran mah eta sumeleket dina jero hate pikir ngahudang berangka kahayang biheung laksana cewang hate laleuwang sakapeung dipikir beri ragalir kena ku perah anjeun nyieun harepan sanajan tacan patarema ucap sok komo bari ngareka tresna beteu kuat manggihan imut teka rasa hate kapincut lalanjung wuyung gandrung sakitu laut rejeung ombakna teu eureun-eureun mere kugupai ngogot tetepan sakapeung dipikir perih ragalir kena ku perah anjeun nyieun harepan sanajan tacan patarema ucap
Sokomo bari ngareka tresna Bete kuat manggihan imut teka rasa hate kapincut lalanjung wuyung gandrung sakitu laut rejeng ombakna teureun-eureun mere gugupai ngogot tetepan naha anjeun bet kajongjonan gerah tampi kaasih diri urang ngogokeun kasono mepende hate dina mega pangluhurna sini siga geus beakeun mangsi dahan tresna geus jadi kalakai regang asih mucicit miris kuanci na aya kene harepan sore nuka tompernakeun kupu-kupu gegeleberan lamunan beut ngangkang waktu malikeun tetepan boa aya nu yang kadedeh kaasih di talaga hate anjeun anu wening mudun dilarung nanjak di sorang sampalan dagoan kuring na aya manehna didinya nu keur dianti kuring
kalampas ini si gages beakeun mangsi dahan terus nangis jadi kalakai regang asih mucicit miris kuanci na aya kene harepan sore nuka tompernakeun kupu-kupu gegeleberan lamunan beut ngangkang waktu melikeun tetepan boa aya nu datang duhana ku katresna geus teu tahan hayang kadedeh kaasih kita laga hate anjeun anu wening mudun dilarung nanjak di sorang tegas sampalan dagoan kuring na aya manehna didinya nukeun dianti ku kuring duhana ku katresna geus teu tahan hayang kadedeh kaasih kita laga hate anjeun anu wening mudun dilarung nanjak di sorang tegas sampalan dagoan kuring na aya manehna didinya nukeun dianti ku kuring napak tilas jalan panjang ku mata puas nine batin ahlas ku tetep paninggal sorot nu awas mangsa ninggang di pati cikeneh kamari seri nu janten melitna ati kiwari tetembong deui
mere tanda dewasa arek nyarita berat pikeun ngedakeunana ngan ukur keclak cimaka salempai nu jadi panggupai malih warni ku imut melati kaganti kulawon paranti nu moal bisa dipungkir deui. Teu mere tanda dewasa arek nyarita berat pikeun ninggalkeunana ngan ukur keclak cimata salempai nu jadi panggupai malih warni ku imut malati kaganti kulawon paranti nu moal bisa dipungkir deui salempai nu jadi panggupai malih warni ku imut malati kaganti kulawon paranti nu moal bisa dipungkir deui nu moal bisa dipungkir deui. Aya kamelang tumetepna jero ati dumadak nyebatkeun rasa rasa meperi melitnya seuih kadedegna maneh si goreng
beti gegeleung kanu teu weleh diingkeun ku tega ku teras rasa nah geuningan manehna megatkeun tali katresna nah geuningan betega nah kumaha pancenah harita meulitkeun asih ngogok katresna nah teu sieun dosa lalaki eta kudu kumaha bet kieu jadina kadedekna maneh si horeng beti gegeleung kanu teu weleh diingkeun ku tega ku teras rasa geuningan manehna megatkeun tali katresna nah geuningan betega nah kumaha pancenah harita meulitkeun asih ngogok katresna nah teu sieun dosa lalaki eta kudu kumaha bet kieu jadina jamara gugupan di kaanggangan katebak ciliwir angin lir jiri manehna nu teuing aya di mana sok rusras manteng ngalamunan atuh manehna nu teuing aya di mana lawas jadi ngaheulas anu akhirna rasa cinta jadi las aduh ku tega
bermanteng asih ngipu kadedeh katresna lah tersangka manehna codeka sanajan beraturiat dagening lain jodona tapi mere harapan ka diri kuring mere janji-janji palsu ngaku tega ku tega teuing. Na atuh manehna nu teuing aya di mana lawas jadi ngahelas Anu akhirna rasa cinta jadi laas. Aduh ku tega teuing. sakitu keur manteng asih ngipu kadedeh katresna lah tersangka manehna codeka Sanajan beraturiat dagening lain jodona tapi mere harapan ka diri kuring mere janji-janji palsu naku tega ku tega teuing. Pertigaan Pasir Muncang Megamendung Bogor. Ini pertigaannya biasa macet nih, biasa. lebah tanjakan burangrang aya asih aya cinta miguraan dua hate nu tepang pada harita campaka tilam katresna nyangitan janji duaan harapan datang nembongan ngolebat bagja duaan lebah tanjakan burangrang didinya ngancikna rasa lebah tanjakan burangrang didinya janji duaan lebah tanjakan burangrang didinya ngancikna rasa lebah tanjakan burangrang
duaan, lebah tanjakan burangrang, aya tapak rasa cinta. Waktu kuring datang deui, tiluan jeung si Cika. Campaka tilam katresna, nyengitan janji duaan, harepan datang nembongan, ngolebat bagja duaan. Lebah tanjakan burangrang, didinya ngancikna rasa. Lebah tanjakan burangrang, didinya janji duaan. Lebah tanjakan burangrang, didinya ngancikna rasa. Lebah tanjakan burangrang, didinya janji duaan. Lebah tanjakan burangrang, aya tapak rasa cinta. Waktu kuring datang deui, tiluan reujeng si Cika. Ini berada di jalur alternatif Pasir Muncang menuju puncak nih guys, dari Gadog. Tapi ini kebalikan arahnya ini. Heran kunaon loba pikiran ngalamun terus-terusan. Antara senang jeung rudet, antara senang jeung rudet, pajejet hati
benang kusut hese dibereskeun iraha kuring reksana atawa tina mubagja tentrem adem ayem milik diri. Antara senang jeung rudet, antara senang jeung rudet pajejeut hatete lire benang kusut hese dibereskeun iraha kuring reksana atawa tina mubagja tentrem ayem adem ayem milik diri. Teu nanaon mun anjeun teu cinta, teu nanaon mun anjeun teu suka, tapi nah dosa mun kuring micinta ka salira duh jungajunan teu nanaon
ngan kuring mah menta anjeun tongahina jeung meredaya kana ieu rasa siang wengi anjeun nu dianti-anti meungkeut pageut ngalangkang jadi impian ngan salira nu jadi harepan jiwa boa asih nu matri ting trimna ati jungajunan 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 teu nanaon mun anjeun teu cinta teu nanaon mun anjeun teu suka ngan kuring mah menta anjeun tongahina jeung meredaya kana ieu rasa siang wengi anjeun nu dianti-anti meungkeut pageut ngalangkang jadi impian nu salira nu jadi harepan jiwa asih nu matri ting trimna ati jungajunan 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 jungjunan ningali cisoca ngenclok mata ngenes pami dipelong lire inten kasinaran herang ngagenclak teu hoyong nembongkeun kasumpek diri inggis jadi
kiwari lain bihari ayeuna lain kamari urang buka mendet lawang pantot tukang mungguhi remis janari murang dageut tadi mungguh impian kamari magehan patali janji kiwari lain bihari ayeuna lain kamari urang buka remis janari murang dageut tadi mungguh impian kamari magehan patali janji magehan
Kamari aya hariring galindeng pikabungaheun harita aya kamelang nembongkeun kasugemaan laku hirup awor pinuh rasa dede gumulung asih jembar kaikhlasan ayeuna henteu kakuping duka ka mana ngilesna jika kabandang kumangsa ngan ukur nundakna langsa ukur nitip kaperih ngagerih hati indi teu cumarita teu beja aca di mana atuh di mana kata jiku hariringna di mana atuh di mana kabayangku halana ngalangkang ras emut kumageuna kiwari kuring leungiteun di mana atuh di mana kata jiku hariringna di mana atuh di mana kabayangku alana ngalangkang ras emut kubageuna kiwari kuring kamari aya hariring galindeng pikabungaheun harita aya kamelang nembongkeun
kasugemaan laku hirup awor pinu rasa dede gumulung asih jembar kaikhlasan ayeuna teu kakuping duka ka mana ngilesna jika kabandang kumangsa ngan ukur nundakna langsa ukur nitip kaperih ngagerih hati indi teu cumarita teu beja acan di mana atuh di mana katajiku hariringna di mana atuh di mana kabayangku halangan ngalangkang ras emut ku bageuna kiwari kuring leungit di mana atuh di mana katajiku hariringna di mana atuh di mana kabayangku halangan ngalangkang ras emut ku bageuna kiwari kuring leungit
ninggang kecap paturai jeung dunya raga ditinggalkeun nyawa digotong ibur salembur diriung diceungcerikan teu bisa majar kumaha kembang-kembang rupa-rupa warna tetep tenger jeung tulisna ciri eta panganggesan raga ngumarata kaduhung temangih tungtung nu temangih tungtung urang kudu ati-ati nyeng celengan hate kutas ge ngucurkeun kolbu kawadu sangkan rebo rek bali anunya angan di alam kubur iman Islam nusa jati lain rea harta banda eta rarangke di alam dunia raga ditinggalkeun nyawa digotong ibur salembur diriung diceungcerikan mau bisa majar kumaha kembang-kembang rupa-rupa warna tetep tenger jeung tulisna ciri eta panganggesan raga ngumbarak bumi ukur kaduhung temangih tungtung nu temangih tungtung urang kudu ati-ati nyeng celengan hate kutas be ngucurkeun kolbu kawadu sangkan rebo mun rek bali anunya angan di alam kubur iman Islam nusa jati lain rea harta banda eta rarangken
nyeng celengan hate ku tasbih ngucurkeun kolbu tawadu sangkan rebo mun rek bali anunya angan di alam kubur iman Islam nusa jati lain rea harta banda eta rarangkeng di alam dunia. Awehan adan wanci magrib saruto ngeret jeung cicit ngabangik ngan teu layung anu undur pikeun balik ka tempatna. Jumerit diri abdi ka Gusti ka Allah nu Maha Agung anu terus mulung kadukung ngulang tincak dina jalan salah kamana jeung kudu kasaha naleukemnya ieu diri mun seiman sateguh Abu Bakar sahabat Nabi nu taat ka Gusti. Ya Allah ya Rabbul Ijati apunten sagala lepat kebat diri sejak tobat nete kecap sirata mustaqim. Jumerit diri abdi ka Gusti ka Allah nu Maha Agung anu terus mulung kaduhung
ulang tincak dina jalan salah kamana jeung kudu kasaha nalekeumnya ieu diri mung seukiman sateguh Abu Bakar sahabat Nabi nu taat ka Gusti ya Allah ya Rabbul Ijati hapunten sagala lepat kebat diri sejak tobat netek kecap siroto mustaqim